Mugia janten panglipur kalbu pang beberah kana mana khususna kami warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana. Aturan wilujeng patepang di sareng pribados di Mojang Desa Channel. Alhamdulillah dina dinten anu hujan pangintennya sapertos katingal kurang sadayana. Pribados ayeuna tos aya di Kampung Tawang Banteng, Desa Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Tasikmalaya. Kang ninggal kaendahan anu aya palihan dieu oge kurang mukbang deui sasarengan. Nah wargi-wargi sadaya di palihan ditu ayeuna abi bade ngajak wargi-wargi sadaya kangge mukbang deui sasarengan. Bade masak sapertos biasa namung abdi dina dinten ieu nyandak kulawargi rai sareng putra raka. Hayu orang sasarengan. Parantos siap asak. Nah wargi-wargi sadaya tuangan parantos rengse dipayuneun tos aya nampit sangpung sareng ceker merecon ala-ala Mojang Desa sareng kulawargi. Sabari urang tuang sabari ningali hujan anu raos di pedesaan geuningan. Hayu urang tuang sasarengan. Orang tuang sasarengan. Taruang laos pisan. Sesakeun euy kameramen. Tak kudu. Ada itu kurang segar tapi enak.
rame-rame mantap. Kamu jeung seetkeun. Nikmat pisan, raos pisan tuangannya. Dari di saung, di rancangan hujan. Jadi nate gimana? Merah maknya adem. Pokoknya mah. Kameramen hujanan. Yang sabar ya. Mojang anu enak. Daun. Nah, raosnya lada teh. Lada teh. Restoran pedesaan. Ada guys. Ada atosna. Sini aku caca disetin. Alhamdulillah. Tantun sanguna hungkul. Rencangna kemana? Rencangna tos palit. Raos pisan. Seger. Pas gede new ya. Seksi alami. Nah, wargi-wargi sadaya bari cacang ngeureuyeut. Bari cacang ngeureuyeut nyiapkeun ieu sangu.
pribados sareng reng-rengan pamit mundur. Insyaallah urang tiasa patepang di dina mukbang anu sanesna oge pemandangan anu sanesna oge. Wilujeng kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.